urang teh boga duit menang lotre rek beli kebon ya keur dipelakan kagong nya kebon terus yang beli dua kebon rencana kebon naon kan kebon sayur lah pokoknya ngebon we aya kegiatan orang gak boga banget sih mah nah boga duitnya mah kan beli domba ulah atulah nah ulah kayak ngarusak kebon urang atuh beli domba mah kela-kela ngarusak kumaha urang ngebon ke domba di dinya abus ka kebon urang ngarusak geus menang maju geus mambalakan rusak kebon domba di dinya moal mah mending kene ulah geus mulai bayar lah da domba tuh mah domba ge pan aya nu ngukutna geus we di dinya mah mulai we urang mah mah aya di kebon geus atulah ulah domba mah entong gak tuh mah entong nah kan teu ngadahar eta tuh mah bisi modal iku Bahaya, pokoknya setoran beli nya udah ngumpul hayang beli domba, hayang beli eta, kebon. Domba ulah, entok ulah. Beli naon atuh? Geus di dinya mah geus cicing lah beli nu lain, yang mah beli kebon. Kalau duit teh geus dibayang-bayang diimpleng-impleng mah domba 4 siki. Wih, istimewa mah. Nu penting mah ulah beli domba. Kumaha mun domba di dinya geus kebon urang. Diruksa atuh meureun. Di pageran atuh mah. Yang penting mah urang boga kebon, nyantong meuli domba, kitu ngukut. Aman mikir deui. Teu bisa. Mun boga duit. Bisa. Meuli kebon jeung pagerna. Jadi aman mun boga duit. Pokona mah geus teu bisa titik. Ieu teh ribut naon ieu teh? Urang teh mun boga duit teh meuli kebon, si hayang domba cik urang ulah. Terus bisa gitu, ulah teh boga implengan, boga duit meuli domba. Anu penting mah tong domba we. Entok gitu. Entong. Aduh. Ieu teh ngobrol pas ya, ari dieu teh geus aya can. Karek cita-cita. Beuh, sugan teh. Cita-cita. Aduh, cita-cita moal geus dumtrem ka kita mah ngapura mah kakolot Gusti.